Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Dipayun mangga urang sami-sami manjakeun pusur ka Allah Taala. Para masyan pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Wabil Yesus nikmat iman sareng nikmat Islam. Oge nikmat kesehatan. Urang tiasa dina waktu ieu ngalaksanakeun sebagian kawajiban urang nya thalabul ilmi. Mudah-mudahan sumpingna urang ka tempat anu mulia ieu ngajan wasilah ka urang sadayana ka pangampura sari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salamna moal dilimpahkeun ka panuntun sadaya habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, katut ka umat sami taat tumut dina jamatana duwi ka yaumil kiamah termasuk urang sadayana. Dipayun ngahatkeun nuhun ka pangatur waktu anu pamasan waktu dina kesempatan minggu kadua ieu tiasa ngalaksanakeun pangaosan ieu mudah-mudahan anu digekeun siga mangpaatna kana kali pribadi umna kangge ibu basana dina hal urang nyata pikeun dibari babokran jaga pikeun di akhirat. Namun sateuacanna supados langkung agung seueur ganjaran urang saurang maos tasbih di ruang sulan dilajengkeun ku niat itikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat abdi i'tikaf di masjid sunnat karena Allah. Para ibu, para bapak bangsa anu dihormat, alhamdulillah teu karaos siswa urang namihan bilanganna girangan dina kahirupan dalam dunia ieu. Ayeuna teh pantos ping 7 Jumadil Akhir, ping 7 Jumadil Akhir anu payun bulan payun mah tos kana Rajab nya. Aya teh ka urang pikeun urang ngoreksi malihan aya Desember teh terakhir. Jadi ulah tahun Hijriah hungkul sami tahun Masehi ke kada urang dijadikeun muhasabah diri, ngitung diri urang sadayana. Malihan kaseueurna mah ari amot teh bulan Masehi nya. Boh Yuswa boh ulang tahun teh berarti kaelehkeun ku tahun Masehi tinimbang tahun anu sorangan.
malah seueur anu terang teh tanggal sabaduka aja. Tapi lamun da tahu setengah bulan Mei mah apal komun gajihan mah kal kamari cenah gajihan tah gitu. Ieu teh berarti urang teh kaelehkeun ku hartosna ahli dunya nya. Anu padahal mah bulan Hijriah penting pisan terutama kanggo ibu-ibu, bapak-bapak anu ngagawuhan putra. Margi teh pikeun netepkeun nyata balik teu balikna eta murang kali teh nyata ku bulan Hijriah. Margi ayeuna murang kali teh kelas 4 tos men ieu. Ayeuna teu aya seueur malah. Tah teh berarti urang teh teu terang nya. Matak dalaga ieu ibu sa bulan Hijriah kelah penting dituliskeun dina harta. Budak kahiji paminten bulan naon tahun sabaraha kadua katilu ulah diakaloskeun teu terang aya alam ari bulan Masehi mah apa da sok sering ulang tahun. Tah ulang tahun teh lain kakasayan tapi seueuna mah sugan aya sok ngaduakeun tah paling-paling ogor kado telah naon tuang-tuang panginten teu aya anu ngaduakeun eta di anu di hatosna disodakohkeun ka mana we kana lingkungan pangaosan pamurang kali nya tah teh kasalahan urang sadaya terutama kiwari ibu sadayana upa meningali di masyarakat khususna di urang katingali para pemuda para pamudi teh dina hal milari pelajar agama teh asa diapelainkeun naon margina tingali kurang dina pangaosan teu aya pamudi anu ngaos. Kaduana dina pamegat dina raga urang Jumatan anu minggu sakali pamuda teu katingal. Padahal lamun dikumpulkeun pamuda lamun ke usum gitu wah pabalita teh pamuda tapi dina pangaosan dina salat pamuda teh kur saliwat aya anu tetep sakit-sakit kena sakit berarti kamunduran urang dina raga panginten ngamajukeun lemur atanapi ngamajukeun generasi muda teh jauh pisan rek kumaha ngamajukeunana da pamuda ge teu aya berbalas kurang ngadoja ka murang kali sugan teh eklana nya sugan lana baru atoh aya pamuda ngaji ukur 2 minggu puasa 2 bulan teh geus teu aya deui teu aya ditanyakeun teh malah bebal padahal teh hayang maha padahal mah kawajiban maha tah ieu teh terutama ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngadohan generasi muda penerus matak ulah ditingali hatona kemajuan teh kadunyaan hungkul tapi ka akhiratannya kedah dijaga kurang nya kedah dijaga kurang nomor dina margi urang paur duka 10 tahun di kapayun duka ayeuna di mana dikantunkeun ku para sepuh teh eueuh paribasa jadi imam hese jadi nalkeunkeun hese nu tahlil hese da murangkana kurang teu diajarkeun tina hal keur kaperluan di masyarakat. Nah ieu jadi pada busana terutama salat pribados diuji sugan teh budak teh bari sawe entong bola salat benerna babacaan ge teu bener ieu tah urang kedah paur babacaan dia tahiyat terutama wajibna we lah Fatihahna terus tahiyatna sholawatna komo jeung sunat-sunatna mah nu wajibna penting saeutik eta teh budak aduh komo beuki dieu teh beuki mundur terutama kangge kemajuan agama pangaosan padahal aya barudak teh cerita pada aya magrib mengaji da teu aya padahal waktuna ngaji bari teu aya tah ieu teh pikeun urang teu menjadi ibu ramana margi eta kawajiban urang oge pertanggungjawab urang jaga di akhirat
Sabab jalma anu panghanyaka di akhirat teh ngagaduhan murang kali teh disangka teh bakal soleh we. Ari bapa mah getol, ari anakna paribaha acuh kana agama teh. Pan ka di akhirat teh ari anakna mah paribasa urang mah getol disangka teh bakal ari anakna jauh. Pan anu bapana rek ka surga teh dibetot ku anakna peda anakna teu salat teh matak pertanggung jawab urang teh lain urang nepi ka kawin nu ka hungkul tapi pertanggung jawab di mana murang kalih teu acan balek pertanggung jawab aya di ibu ramana tapi anu paling penting mah nyata ibuna margi keterangan tiap-tiap anu ngangon pasti ditaros angonanana tiap-tiap ibu ditaros paputrana, tiap bapak ditaros sadaya keluargana. Ya, matak pariba ibu teh kedah paling penting ngabina murang kali urang sadayana nya. Peupeuleuan bapa mah nya bapa mah milari napakah ibu di bumi teh kedah sing apik nya. Ka murang kali teh ulah diantep sakahayangna da kaburang hayang teh ngaji mung, salat mung, nepi ka seueur urang kali teh. Babalatak di teh lamun tanu magrib teh. Pengajian mah teu aya paling ukur paling anu memperhatikan ka murang kalina, anu sieun murang kali teh jaga ditaros soal paputrana. Malahan ulah putra urang sorangan ibu sadana ngaji unggal masjid. Tapi lamun urang dites ibu-ibu hiji-hiji salat duka bener duka henteu boh bacaanana boh cara-carana mata urang sing sering muhasabah diri urang sadayana terutama dina ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala sabab ibadah ulah palu ngumpul tapi kedah aya syarat rukun ibadah beda jeung ngan bumi sarean teh sareng gamar ge bisa wae pembari omat opreknya tapi ibadah mah teu tiasa ibu lamun urang ninggalkeun rukun de salat teu sah salajan digantian ku teu sah matak dalaga ibu sana urang sing khawatiran urang di mana urang geus ngantunkeun saha pigantieun urang teh matak Al-Qur'an bayan ya keterangan sanes kadunya anu geus teu bisa tetapi keakhiratan anu paling utama pikeun urang sabab di dunya mah urang ngumbala sakedap tapi di akhirat masa langgeng nya langgeng jadi paribana aya di dunya mah urang teu bisa naon-naon ge ku di dunya unggul geus kitu teu aya teu boga harta ku mau teu geus tapi akhirat mah aya tungtungna teu aya tungtungna dugi ka urang datang nyata alam akhirat mata ibu pentingkeun ka murang kali teh atuh urang teh tanya-tanya atuh urang teh titah-titah di mana gaduh murang kali anu teu acan dewasa kurang kewajiban salat titah we berarti di mana urang titah geus kewajiban urang nitah ka murang kali titah salat anapun teu daek jeung daekna tergantung kumaha hidayah eta murang kali matak para ibu sar ulah ditaroskeun teh sakola eka mana di mana tapi salat mah teu tanyakeun moal seueur ibu sana acuh we ayeuna teu salat lohor acuh sugande mana cuman keur men salat teu padahal lamun dikantunkeun dina waktu paribasa kalasana mulai kedam tedamangnya eta wayahna urang sabaraha sebut teh naroskeun urang teu salat teh pan wajib urang da salat mah teu aya udurna nya dikawit urang udur teu salat teh itung sabaraha poe ulah diantep sawab kewajiban di mana urang geus baleg teu salat teh kewajiban digantian dikodoan ku etaan udur ulah diantep bisa geus sabulan wayah sabulan teh bawa kodoan
unggal dinten atuh salat duhur 2 kali etang nya ngaranna urang lunas sawab sarua hutang ka Allah kedah dikodoan kedah dibayar hutang ka manusia kedah dibayar pan di antara hutang depan aya hutang ka Allah mode urang kewajiban teu dilaksanakeun aya hutang kepada manusia nyata hutang arkosnya. Jadi parebusana ulah parebasa geus maot kakara inget si anu teu boga wayahna meureun saha kewajiban boh gaduh ibu anu udur nya boh saha wae wayahna ulah teh kedah ngemutkeun kana ulah ngemutkeun kana obatna wungkul tapi kana kewajiban salatna wayahna urang teh taroskeun kedah dikodoan ngamargina margi eta hutang ka Gusti Allah. Memang aya anu teh dikodoan mah nya nyata anu nuju men. Jadi nuju men mah teu aya kodoan. Mata sok baju salah pokok kodona cenah. Tah, saat kodo pikeun jalma anu nuju halangan nya eta mah teu wajib dikodoan. Tapi lamun teu halangan wajib dikodoan nya. Da eta kewajiban urang terhadap Gusti Allah. Cara ngodoan tergantung kemampuan urang nya. Kumaha cenah ibu-ibu uduna saneng-eneng tah si putrana teh kedah ngemutkeun ka ibu teh. Ka ibu teh. Ibu pan ibu teh kasa. Tah wayahna putrana kedah ngitung lamun ibuna teu alim non alim salat. Salat salat mah dimenangkeun kumaha wae asal kaluga nya bisa bae calik bisa bae nyangigir bisa bae nangkarak ya pokona asa urang dina manah niat salat ngar anu kedah kurang diperhatikan nyata antawis eta murah eta ibu teh dina hal kenajisanana suci hadasna suci najisna sakinten ayeuna mah aya pempernya teh asa aya kapukul mah teu aya paling dana tah ayeuna pan sekape kunaon pemper ganti ge teh salat aya kapukul pan kapaping-ping sarupanya jadi ngurus anu udur teh bangga kereh kapungkur teh memang ayeuna mah nya ayeuna pun cai nya paribasa sanajan urang paribasa kumaha cenah waktu engko tiasa aya kemadaratan mah di mana-mana murah ibu-ibu nuju teu damang hoyong enteng pikeun anu musna tiasa salat teh di jama-jama nya di jama-jama nya bilih bangga mah lohor jeung asar atau asar jeung lohor maghrib jeung isya atau isya maghrib pokona tiasa wae nya supados ulah barabe kanu nungguanana nya tiasa wae. Nah kitu kena ibu mah gampil pariba kehampangannya. Tah, jadi tiasa kumaha carana supados ayeuna cara wuduna teu asa teu aya. Nya saena mah kedah diwuduan. Nya lamun eta anu udur teu naon teu madarat dina waktos lamun wudu teh teu naon. Ulah wakal tayamum nya salagi masih kade wuduan mah kedah wuduan heula. Kumaha ganjaranan anu ngawuduan hukumna teh ibu anu wuduna menta pangwuduan wajib anu nungguana di pangwuduan eta wajib eta sidabana cara nulungan menta tulung teh wajib ibu lamun ibu rek salat menta pangwuduan teh wajib ibu ulah sieun ku minantu alasan budak wajib jangan kali ya pangwuduankeun teh wajib. Nya kitu kana budakna ari teh wajib nulunganana, wajib ngamantuanana nya untuk ulah henteu berarti dosa. Jadi lamun urang paling aya nulungan teh kumaha ngarep teu meunang ku aya anu makruh mah nya teu meunang nulungan teh. Sok pangwuduankeun urang dijag-jag teu meunang atau pamanyuarankeun teu kenging eta mah. Lamun sakira masih kawasa, tapi anu geuring mah bisa mentatul teh wajib hukumna menta tulung pangwuduankeun teh atawa anu nulungan ge eta wajib malah biasa wae nya tiasa dina tiasa kurang di jama nya
kantun meurang kantun salat subuhna nya. Jadi parebusarna dina naga ieu pasti sareng bakal udurnya. Komo aya parebasa udurna teh anu alaneh ana mah aya tuang bareuki aya tanagaan ana burayutna beureut tanaga teh aya mah seueur udur kitu teh aya kana tuang mah wah tapi tina lempang emu teu bisa saha teh panyakit anu parebasa kurang ka tapakurangeun. Sabab seueur panyakit teh dina hal terutama anu kurang dirasakeun mah aya ti diri urang korangan anu asana tuangeun aya parebaha panyawat ti batur nyata urang tepa teh. Tah anu paling dibangga mah nyata anu aya ti diri urang. Pek tingali ibu salam urang di tapakuran anu aludur. Para budak ngora keneh na geus struk cenah. Tah eta ka ngemutkeun ka naon ari tuang ku urang. Margi katuangan teh bakal ngajarin tiap-tiap tuangan bakal jadi panyakit ibu. Panyakit ka urang sana. Oh seueurna parebah. Lampu urang di tapakuran ibu sadayana anu panyakit lambung. Paling lambung teh memang kampung mah teh aya panyakit lambung teh nya. Paling-paling aya parebah seueur. Tapi aya mah geus mah ganti kana lambung. Naon akibatna tina urang keneh. Naon tuangeun ku urang teu naon haltosna teu sadar. Oh ieu teh urang kena-kenakeun ngeunah. Bok teh kana. Padahal pan tuang teh kan diatur ku urang nya. Soalna jangan lawas. Urang kana lawas bok eta ngakibatkeun kana panginten panyakitna ayeuna parebasa gula aya panyakit parebasa anu darah tinggi da buktina lamun urang apik mah insyaallah panyakit ngajauhan nya ayo urang apa tingali ibu-ibu pan naon saha panyakit tah seueur coba kurang emutkeun we ayeuna dahar baso panas hayang es pan sakumaha sedengkeun pan dina pojit urang sakumaha buat handalna sakumaha parebasa kuatna pojit nya otomatis lima urang parebasa batal ada jawab panas ayeuna deuk es nya puguh atuh gampang nya panyakit teh tah jadi ulah nyalakeun batur di mana aduh nya mules wae kan urang emut urang dahar naon ieu sabab panyakit sada tina tuangeun. Matak lagi ibu sadana terutama urang masih keneh kesempatan. Kesempatan urang atau 30 tahun masih ada kesempatan. Pikeun urang terutama muhasabah ngitung-ngitung tina perkara-perkara anu diwajibkeun ka terutama salat. Nya salat teh. Mangke salat teh hiji pokok ibadah. Jadi ibu teh keur dasar kersa nya canos era tinimbang urang di akhirat disiksa mani kieu teh ayeuna teh naroskeun kewajiban ibu sabab anu paling utama dina nyiar ilmu anu paling ageng ganjaran teh jalma naroskeun tinimbang anu ngupingkeun mah nya jadi pang agengna gajah anu naroskeun perkara anu diwajibkeun ku terutama salat nya salat. Ieu ibu saros ngaos teh salat teh sabab dina salah mutarimah yen milari ilmu teh milari ilmu anu hal anu ayeuna diperlukeun. Anu pertama milari ilmu teh ilmu anu diperlukeun pikeun urang keur ibadah ka dina waktu ayeuna. Ulah pae nanyakeun teh haji, ira hajina encan. Tapi anu pertama ilmu salat da umpama salat dilaksanakeun kewajiban urang. Bila urang arepkeun kieu, aduh salat teh enggak di akhirat nah, bukannya salat teh. Buah salat urang teh, salat urang teh meureun teu aya ganjaranna. Tah kitu. Jadi urang rasakeun salat urang ditampa, tapi urang keur sieun urang salat teh ditampa. Matak dikedahakeun berjamaah teh kitu ibu san bapasna. Jadi urang teh peupeureun sorangan teu bener. Nya dia berjamaah berarti mudah-mudahan we kabawa ku imam. Ku imam. Jadi
berjamaah teh mung naon padahal gaya berjamaah teh gitu jadi nulungan ke urang salat urang di mana nuturkeun imam mah pasti imam bakal atosna nyumponan karena kakurangan urangnya gitu kan imam geus sami. Ayeuna berjamaah tidak aneh ibu sadayana ge can akumat mah can aya lah. Tu kalau kumat teh ka amun geus komat ka kabul paula. Kamari mah salat teh kan. Dina hareup salatna ge pan teu fokus da rusuh teh ek niatna ge seueur. Lamun dietang-etang mah nya urang dina salat duhur memang usoli mah leketnya Allah usoli podo tapi can puguh dina waktu takbiratul ihram niat naon niat salat sadegan naon dina waktu takbiratul ihram teu niat teh berarti sah niatna teh memehna niat henteu sababna muqtaronan halna dibarengan ku migawena jadi nawa surang niat teh nyata ayana dina waktu urang takbiratul ihram anu pangalit nyata qasdul pilih muqtaron pilih karena urang teh hiji nyatana da salat niat abdi salat dua salat naon tilu fardu lillahi taala niat abdi salat zuhur fardu karena Allah anu pangutama eta tilu rupa hiji niat abdi salat usoli dua salat naon tilu fardu lillahi niat abdi salat isya fardu lillahi taala sakitu pun podang 4 rakaat teh pasti soal asal mah 4 rakaat nya cangat teh sah asa anu teu rupa nyata usoli salat duhur fardu lillahi taala eta pertama can puguh urang kali tiasa komutaran ontal paribasa da ngasupkeun niat teh sesah lamun teu biasa urang ngasupkeun niat dina waktu takbiratul ihram nya soalnya paribu sadayana sok aya kadarnan dina salat teh nah eta sunat laksanakeun atana piulah memang aya kedah mah dilaksanakeun tapi dina waktu urang paribah teu salse mah tinimang urang loba kaing ngemut maning keneh ulah we ayeuna mah ibu sadayana eta rusuh nah salat rusuh eta kawe salatna salat duhur sanos teu make surat teu naon teh paribasa rusuh teh nya tinimbang urang maca doa iftitah ayo we gancang pisan sadangan maca teh kena bener teh nya Allahu akbar kabira wah nya maning keneh teh maca doa iftitah tinimbang urang dina hate mangmang sieun kabelah katengareun atawa maning keneh teu we keun wajibna heula ge da engke ge para soal ibadah mah teu ujug-ujug urang paribasa adaek berjamaah henteu ujug urang teh khusyuk henteu kabeh ge diajar bujang-bujang pribadi sami sok aya kamut tapi urang usahakeun dina waktu urang salat teh kedah bener-bener saga perkara anu bakal dilaksanakeun ulah wakasa atau lasakeun atawa bisa dipenem heula jadi ulah kieu urang paribasa keur atau keur nyangu atau keur naon keur cai kaburu cenah ge mah eta cai asak salat angeus kitu nya biasa kok ibu-ibu kitu pan da balum da keur salat teh anger ingetna keur cai sieun katungan matak usahakeun lamun kira ulah lamun kira nya hareup teh heula geus beres kakara salat lamun teu kitu mah imutan urang teh hata sieun komporna paribah beak kompoatan caina saat teu napa kumaha teu napa dina salat teh bora inget ka Allah inget teh ka cai matak eta kan urang tinggalkeun daek naon wae paribah komo ayeuna usum naon usum hujan ya duhur panas asalna dak maka urang teh geus luhur asa luhur aya pupoyan keneh tapi can garing ulah wakaf paribasa urang naon diantep salat sangkeneh pan dina waktu reup poe keur salat teh inget ka naon kana pupoyan sieun kahujangan
Matak sana kasihkeun heula, bereskeun heula. Naon anu kurang bae laksanakeun insyaallah salatna panginten bakal emut ieu teh keur salat. Da salat urang mah sakitu. Nu naon? Nu ditampi teh imut urang teh keur salat kitu tah. Pak insyaallah lamun urang keur ngalamun ieu keur salat, eueuh lamunan teh urang keur salat. Tapi eta mah aya sapor-sapor di anu diganyar teh nu 80 mah teu diganyar. Matak ieu di dalaga urang terutama ngemut urang yuswa urang. Nya. Ayeuna urang paribasa ngandalkeun harta bana teu boga. Nya. Leung anu baha harta bebeungan mah tiasa pan sodako, tiasa zakat harta bana aya urang mah. Harta teu boga, ibadah tahra, kumaha berarti rugi dunia akhirat. Sedangkan kalobana kitu jalma teh di dunyana tara salat paribasa harta bana teu boga teu dapan ngandalkeun engkewe di wae bantuan kadang. Bantuan naon? Ujub engke teu bakal bantuan. Teu napan bantuan beda. Ai bantuan kadang-kadang duitna heula teh heula di naon? Pinjem heula engke digantian ku naon? Ku bantuan. Bantuan apa? Tutup lubang gali lubang. Tengah kan mereka mau teh mamahi dah kitu. Hanya sabab boga hate ujub ngarep-ngarep dan semua hasilnya bantuan teh. Mata urang kedah urang kedah juhud. Kedah tawakal dina rezeki mah kedah tawakal. Kumaha da urang mah. Datang bantuan wah sagala dah dibeli. Tuluy kayaan geus beak teh. Eueuh deui cicing deui laguan naon bantuan deui tah matak bantuan insyaallah urang tawakal mah. Aya ngaran tawakal salah tiap-tiap perkara rezeki teh Allah pajalan dimahikeun digunakeun kalau utama-utamana. Ya ulah paribasa boga bantuan sakieu beuring ku terus mah 2 poe teh beak hareureuna mah mah sabulanan ieu atuh 2 bulanan ayeuna mah kumanya. Nah, matak ulah insyaallah lamun aya sifat tawakal sifat insyaallah urang bakal sehatnya, bakal sehat. Loba sehat jalma anon teu aya emuteun lain emuteun harta bana, emut hayang sami-sami nu saja ngar bisa kurang eta mah nafsu teh nya. Nafsu teh kan kedah kurang diperangan nafsu. Hayang anu aya geus ngasaan geus kitu. Nafsu unggul, matak anu kauna nyata naon? Hartosna bisa aloba nafsu urang supaya urang nya. Terutama dina kasehatan lain sehat kurang obat ku hatena jembar. Nya, hatena jembar. Terutama lagu salat-salat nya insyaallah hate urang bakal jembar hate urang sanaos pareba pangabutuh seueur nya da panguh mah beak-beak mereka maot nya yeuh ya aya wae pada aya anu-anu nya urang kan kada biasa di atau di terutama biasa kurang singkahan jadi ieu teh kami urang sadana nya terutama ibu bapak-bapak ya kita lamun berjamaah teh bae pisan dan memang sadar tong borah sanes pribadi lah Korea sampai berjamaah kamu hudang memes subuh berbasa tapi ku kebiasaan mah ayeuna cicing di imah teu daek sare sarua maneh kena ka masjid jadi kebiasaan ada tangkeun kana urang kapentingan pikeun ibadah persoalan urang dikir ke Allah memang ibu sadana abotnya urang kada ngawid anu abot lampu tapi insyaallah mun dikawitan kurang paribasa urang ibadah insyaallah eta hampang malahan di mata widana ngajadikeun asa hutang sanajan teu aya maksud tujuan hayang anu hayang baheula keur paribasa baca anu cenah supaya beunghar baca naon salat duha supaya loba rezekina keun deh aing ngamitian mah nya persoalan mah keun hatona urang sare hatona pikeun urang mere supor keun hatosna buha
muka rezeki keunda engke moal aya urang hayang anu lamun urang geus dilaksana balik tak hayang nambahan naon sabab geus dirasakeun urang di mana urang kitu teh kayan di urang teh kieu nya sanajan kurang teu diarep rezeki teh Allah tapi Allah uningangeun ka di urang teh nya jadi urang di urang berarti karunyakeun tingalieun uningangeun matak insyaallah sagala pangabutuh bakal aya kacumponan asa urang bener-bener yen urang semata-mata ibadah teh karena Gusti Allah. Jadi ibu sadayana jadi dina waktos ieu panginten pribadi ngajak hayu urang sami-sami atosna ngahisab diri urang sadayana oge memperhatikeun napakuran ibadah urang sadayana bilih urang ibadah urang hatosna ngamaksakeun diri bae teu aya kanyaranana. Jadi bawa salat urang bilih ibu sadayana jadina ragu-ragu salat taroskeun masih kena aya taroskeun nya ulah urang biasa kitu salat teh kitu we anggar ngaji unggal poe unggal minggu tapi ka hatosna kemajuan urang salat teh kitu keneh anu biasa paling bahasa gancang-gancang uningakeun jadi ulah merasa kedah aya tingkatan urang di mana urang paltos naroskeun geungan kitu berarti atuh urang salat teh nya bener matak dinya urang tingkatkeun terutama dina ibadah urang mudah-mudahan urangna anu ku urang diarahkeun bener-bener jadi ibadah anu tablik Allah Subhanahu wa taala terutama ya para bapak-bapak berjamaah memang berjamaah teh abot terutama salat subuh manya atau salat isya ay maghrib pasti lah teu berat dah hampir papenuh tapi antara isya jeung naon isya paling banyak isya jeung subuh mah abot pisan mata pantes sonon yen saur Rasulullah yen anu pangberat-beratna salat pikeun jalma munafik pikeun nya nyata salat isya jeung salat naon salat subuh naon margina margi seueur ganjaranna nya berjamaah nya salat isya berjamaah satengah peuting ganjaranna salat sunat salat subuh berjamaah saputing ganjaran naon ganjaran salatna teh peuting jeput sunatna mata ceuk Nabi mah lamun bakatku penting-pentingna kudu maksakeun teh salat subuh sanajan paling bisa ngoronan ka masjid pikeun salat berjamaah isya jeung subuhnya ibu-ibu teu tiasa gugahkeun banjur ya amun teu banjur subuh kitu nya encal kagan sab urang kada emut kana mandala lain sia jam duka halan bakal menang ganjaran seperti jamaah anu ngalaksakeun ibu teh coba awas salaki urang udang subuh kitu sinaon sina berjamaah ibu teh ke ganjaran naon berjamaah imah kumaha saruarna we urang cicing sesah nya sesah lamun kahadean mah nya nitah sesah nya matak impaksakeun peupeun urang bisa berjamaah subuh nya urang paksakeun salaki urang hudangkeun banjur nya rupena sakitu kapihatur mudah-mudahan diriakeun sing manfaatna ka pribadi umurna ka ibu sadayana bapak sadayana mudah-mudahan urang dipanjangkeun sawab Allah ibadah dipasang kesehatan kajajagan biasa ngalakuin kewajiban terus oke mudah-mudahan dijauhkeun tina pancabaya dunya jeung pancabaya kalawan kita berdoa subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wa hidayah wassalamu